Dina hiji poe kabayan jeung Nyi Iteung pasea gara-gara kabayana boga deui kabogoh. Nyi Iteung jeung hate, Nyi Iteung geus boga niat rek mutuskeun kabayan. Kabayan teu rela pisah jeung Nyi Iteung. Tapi Nyi Iteung keukeuh hayang mutuskeun kabayan da geus nyeri hate tea. Kabayan Iteung teh nyeri hate kang kabayan kitu teh. Kabayan teh Kang kabayan teh cukup mah gaduh Iteung, kurang naon Kang Iteung teh kurang naon. Iteung teh nyeri hate kang kabayan kitu teh. Pokona mah Iteung mah hoyong putus sareng akang kabayan titik. Tapi teu kabayan ceurik bari eulih-eulihan. Teu lila tos ganti taun. Iteung tos bobogohan jeung nu sejen tapi teu awet. Da Iteung masih keneh bogoh ka kabayan. Kabayan mung eleh. Kabayan oge sarua boga kabogoh tapi teu awet. Da kabayan hese move on ti Nyi Iteung. Hiji poe Nyi Iteung gaduh kabogoh anu namina Raden. Eta anu namina Raden teh kacida kaserna ngelehkeun kabayan. Iteung bogoh ka Raden kusabab Iteung hese move on ti kabayan. Emang sih lila kalilaan mah Iteung teh jadi bogoh pisan ka Raden teh. Emang lain jodona meureun. Akhirna kabayan ninggalkeun Iteung teu aya sebabna naon, teu ninggalkeun pesanna naon. Apal-apal joloeungit we jiga jurig. Iteung ceurik handapeun tangkal cau. Teu lila kabayan datang terus ngomong, "Teung, da ai jodoh mah moal ka mana?" Iteung reuwas tukang geuna aya nu ngomong. Kang kabayan ku Iteung dijawab, "Teung, hampurannya Iteung, teung hampurannya akang tos nanya nyeri Iteung. Iteung akang teu tiasa move on ti Iteung, sami Kang Iteung oge sami." Akhirna kabayan jeung Nyi Iteung akur deui, sahirup sapaehna kabayan jeung Nyi Iteung. Jadi intina dina ieu dongeng teh lamun jodoh mah moal ka mana pasti panggil deui. Sakitu anu kapihatur, hatur nuhun.